yasma'u al-bayyinata bil-uqubati. Zaid boga abid ngaran Khalid. Kemudian Khalid katerawak zina. Dilaporkeun kanu berwajib. Setelah dipanggil, dikumpulkan saksi-saksi. Saksi zina opat anu araradio. Zaid sebagai gustina, sebagai sayyidna, kudu ngadenge ka saksi anu nganyatakeun bahwa Khalid budak atau abid daripada Zaid adalah terjangkit penyakit zina. Ya otomatis kudu dihade na ieu Said teu meunang menghelat. Masya Allah. Jalan di negara urang makuari urusan perhadan, peranjaman, teu jalan. Kakara kali jodoh dibongkar ge dibombardir, loba nu hookeun. Orang Cikupa ge waduh cenah dibombardir kunaon emang? Aya langganan aing di dieu. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi usaha di nogos karari. Lah cenah dibombardir ge jacan ngajamin kana eueuhna ieu pasti nama cenah bakal marakayangan. Ya jelema mah lain tararobat. Pasti bae cenah kuari nu dibawa ka hotel, nu dibawa ka kontrakan, bahkan pasar kemis ge anu geus mesen 10. Eta teh kos kitu sabodo tapi nu jelas mah ieu diurag eueuh hukum mengarah kana had kadarajam sakikira bae. Nu korupsi can jelas, nu maling teu jelas, narkoba teu jelas. Katejelasanana si A mah si B dihukum, si C mah henteu. Si B mah si C dihukum, si E mah si F henteu. Berarti kan hukum teu jalan, teu leumpah. Mentak di urang teh disebut negara hukum tapi nu kaentepan hukumna beda-beda. Satungtung lain hukum Al-Quranul Karim atau gitu baik. Kayak mah urusan perbudakan. Said menang menghela ketika abidna ieu disaksian gopat saksi bahwa abidna teh zina. Kudu dihukuman kenakeun sanksi bila uqubati kalawan had siksa. Mun dilempangkeun aman walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dengan dilempangkeunana hukum qisas nuzina goer muson had, nuzina muson ranjab, maling potong leungeunna, mabok jilid 80 jilidan, aman. Minimal sieun heula kana undang-undang, kabelah ditu nama sieun kanu nyieun undang-undang, iya ne Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari anu geus salaladar mah teu kudu make undang-undang nagara gitu geus geura
sadar mah ieu mah jang nu teu sadar. Ieu mah model nu di majelis ieu mah kan saladar kabeh. Sadar buktina jajan pernah aya nu kadengekeun leungit sendal. Berarti kan sadar jana. Embung make sendal batur teh embung nu jorek mah sadar jana ge. Tuh kan sadar. Urang lamun dibere bir geus lain nyaritakeun urusan mirasna sieun ka Allah. Sangkirang kuari urang diangsongan narkoba. Misalnya heroin, misalnya ekstasi, misalnya berbagai pel-pel paranti anjing gila. Tetep bae urang embung lain masalah naon sieun ka Allah. Urang mah geus hete kudu hese. Ieu mah nu ngararaji dieu mah geus ahli sorga kabeh. Beuh budak. Pede jasa. Jia tuh lain nu kararieu sorga deuk dieusian kumaha kusaha. Mainnya ku gubernur nu korupsi. Atuh urang demo di akhirat. Allah kok kieu amat sih? Ye masa nu korupsi ka sorga ai kula nu ngaji bae henteu. Iku udah protes urang. Paling engke di deuleu. Oh, sia mah ngajina yang kalem. Nah, paling engke dicek deui. Daripada lempeng-lempeng ke Masya Allah. Itu. Nah, lamun dilempangkeun hukum kisos aman. Urang asup ka masjid teu boga pikiran sendal sapatu teu boga. Anak urang dek mana teu boga pikiran besi ku cocodot. Majikan urang lempang teu boga pikiran besi aya bodyguard malah nikmat. Lamun dilempangkeun aturan hukum Al-Qur'anul Karim kisos bae. Ngeunaheun jasa. Masya Allah. Ku sebab henteu urang teu aman. Begitu asup ke Masjid Al-Azam pabelit pikiran. Iya karena ambu dua iya karena saya biasana sok aya nu maling karena sapatu. Sendal aing sapatu aing aya nu maling da moal ieu keur iya kana budu. Pikiran ka sendal akibat daun hukum. Mun aya hukum Haji kudu kumaha tuh atuh teu kumaha geus sakieu ayana bae urang kudu bisa ibadah ka Gusti Allah di tengah-tengah negara nu model kos kieu. Hakikat mah janang Allah. Geus ulah bingung-bingung atuh urusan ke di akhirat di sidang presiden, di sidang gubernur, di sidang antepkeun teh mah urusannya na salametkeun bae diri urang. Geus bae urang mah di sidang salat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, zakat alhamdulillah, maling teu pernah, mabok teu pernah, zina teu pernah. Junaid, Aisyah hirup di negara mana? Di Indonesia. Bejana di Indonesia mah pan negarana demokrasi pan sia aman. Hei, kula mah alhamdulillah ngaji bae. Alhamdulillah kula mah sangkilang negarana brok tapi kula mah alhamdulillah bisa nyalametkeun diri ka Gusti teu maelu kula mah nagara atuh kula mah kula ngridit henteu kula mah ngridit ke sakedeung ngajudi anggeuskeun belah sieun sakedeung beres kan Masya Allah aman. Jadi ai wayah diangkat jadi wali basanajan di negara kafir di Amerika atuh wali bae. Sanajan di Eropa diangkat jadi wali jadi baik. Oh mau di Indonesia mah mayoritas Islam. Sanajan lahir di Mekah ai bakal kafir mah kafir Abu Jahal kafir dan lain-lain sebagainya. Kos kitu mah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Salametkeun diri urang. Kajen teuing negara bentukna demokrasi. Sabodo urang-urang nyana-nyana. Tidak atuh ku urang diantepkeun bae. Atuh ai waya berjuang mah berjuang bae. Ngan ku ari urang sosoranganan kalah ditangkep urang. Sosoranganan di bentuk negara Islam di Indonesia anti Pancasila menang leluhur urang.
ieu teh kapan Nusantara teh na bentuk leluhur urang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negara kesatuan akibat daripada urang kuari lempang masing-masing bangun dek caroplok ieu negara. Mikiran teuing negara tungtungna ibadah urang teu beres. Geus mantep kenalan ke. Waya perang mah kabehan ieu. Waya perang mah kabehan ke heulanan tunggu pemimpinna heula. Baheula berjuang memperjuangkan negara Indonesia puguh Bung Karno. Jelas di leuweung aya Bung Karno, di gunung aya Bung Karno, di negara di kota aya Bung Karno, di majelis taklim aya Bung Karno. Ayo dek di mana deui, di kiai aya Bung Karno, di santri aya, hadir terus. Nyana mah di mamana aya. Oh, ieu berarti Arjuna ieu mah ieu. Orang siap nuturkeun anak. Kuari dek nuturkeun saha? Ayo coba. Tuh, coba aju seserian bae kan. Bangun teu percaya teh ka pemimpin urang ulah kitu. Ye. Artina deuk saha heula nu dituturkeun. Mun partai-partai mana jelas henteu. Gus Dur bagian nu sakitu jelasna. Nyana teh geus saharewosan make atas nama demokrasi, make pembicaraan demokrasi, tapi kula dek dakwah di jerona mantak ieu pecat, ieu pecat, ieu pecat. Di jerona hanya Allah yang tahu, tetep bae hese. Entek begitu dilengserkeun teu nanaon lah cakean. Emang kunaon berat ternyata cakean. Geus lah ulah yang jadi presiden lah. Kumaha tuh jadi RT, kumaha jadi RT. Geus urang ari ibadah wae. Encan waktu, nah geus waktuna tuh babari, geus waktuna tuh babari. Ngan urang ulah lepas di berjuang. Ayo bae. Minimal memperjuangkan diri urang supaya aya dina rel Al-Qur'anul Karim. Sakitu bae. Jaloba nu diangkat jadi solihin, jadi waliyin min auliyaillah di negara kafir, komo di Indonesia. Geus bae nyalametkeun urang. Warajmu bimadarin. Tadi dijelaskan bahwa bisa tetaplah hukum zina dua, hiji bibayinatin ku 4 saksi. Nomor kedua, iqrarin ku ngaku. Ketika seseorang geus jelas bahwa nyana teh zina, baik bibayinatin maupun biqrarin, deuleuh heula zinahna apa zinah muhson apa gair muhson. Ketika zinahna muhson, artina pernah kawin make akad anu soheh. Nah, nyana ngalakukeun zina berarti muhson. Maka Zaid anu pernah nikah secara pertikahan anu soheh, kemudian nyana ngalakukeun zina, maka dikenakan sanksi, sangsina ranjam. Nah, ieu cara ngaranjam teh kumaha? Warajmu bimadarin, make batu cadas. Aya menyebut cadas, aya menyebut wadas. Sebodoh temu kumanyana bae guys. Atawa make batu kali, atawa make batu kolar. Segede kumaha batuna? Sagede anu kacekel kuleungeun. Kacekel kuleungeun teh kira-kira bangsa segede endog soang. Wah, leutik teuing segede poleca ulah angel teuing ka pae. Ulah, lain segede endog puyuh ulah. Segede kitu endog soang. Gedean seutik masalah. Gede tak segede gelas kieu kecekel kan ku urang segede gelas kita kecekel. Impahan sampikeun ka pae. Ranjam. Namun nyana geus diranjam di dunia, di akhirat aman. Namun di dunia can diranjam, di akhirat masih kene disangsikeun keamananana. Kumaha cenah aduh kula keur ieu ku pernah zina cenah kiai, aja ku ari sadar barang ngadaikeun ngaji.
sedangkan di negara teu dilakukeun teh hukum zina deuk iqrar ka saha kula mangkaning lain hiji awewe kula banggeus lah pokona mah hese nyaritakeunana bae ka negro pernah kula insyaallah kula keur sugih baheula ieu kudu kumaha ieu geus ulah loba omong langsung tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah loba omong ngomong ge urang bakalna teu dilakukeun hukum had ngomong ka negara lapor misalnya ka polsek Pak saya lapor ada apa bahwa saya telah melakukan zina di mana di hotel berapa kali ada kali 10 kali bro kalah sama gua mau udah 20 brengsek atuh Bang ibadah nu jakel hukum eueuh kadi urang hukum sok deuk lapor ka mana lapor ke DPR sugan diuruskeun ieu ku dewan legislatif kabeh engke eksekutifna ngalaksanakeun hukum saya lapor Pak ya ada apa pembangunan apa bukan Pak pembangunan mental Pak kenapa bahwa saya umur sekarang sudah hampir 60 tahun terus dari umur 40 tahun saya abrut-abrutan. Apa itu abrut-abrutan? Waduh, saya maksiat terus. Bentuk apa maksiatnya? Bentuk zina, Pak. Di mana? Saya di puncak pernah. Di puncaknya hotel apa? Hotel anu. Itu bekas saya. Waduh, saya meeting di situ. Betul, bagus-bagus itu. Goblok merenana. Di kumaha deui coba ya? Di mana? Di mana lagi? Saya terus ke Bali. Terus di Bali di hotel anu. Itu sama juga. Kami meeting di situ waktu itu. Kok kamu tahu aja sih? Iya, terus gimana itu? Ya udahlah, nggak usah lapor-lapor. Kita ke sono lagi yuk. Tuh beres dek lapor ka saha? Dek lapor ka saha? Loh, cenah kieu nyanyahoanan atuh aing nyaho. Udah sok sombong, atuh aing mah sombong ge meujeun aja aing mah nyaho. Ji atuh sia, teu nyaho aing mah nyaho meujeun aing mah sombong ge. Ulah sok kitu cenah eta ge ngabongkarkeun aib. Ji can sakumaha tah mah aibna goblok. Jadi ku aing dibongkar walau ti eta. Sia disesuaikan sungut sia ku aing sia. Ji mantek negara acak-acakan ge aing nyaho. Coba cenah kiai ku aing cenah hendak diinterogasi nyaho kedatang ka mana? Diisin-isin sia di hareupeun jurig. Hayu sia, emang aing teu nyaho. Engke cenah kiai nyahona di mana? Aing milu pan jeung sia. Di mana? Je, atuh sia mah kadeuleu ku mata aing mah henteu. Berarti kiai mah jurig, aing sakali-kali aing jadi jurig. Teu kadeuleu aing. Lamun aya hamba-hamba Allah anu geus bisa teu kadeulean nyana nyulusup ka politik, nyana nyulusup ka perekonomian, nyana nyulusup ka perencanaan perbudayaan, eta masih aman negara. Lamun geus eueuh nu kitu kakarak acak-acakan. Je cenah kiai saha tah nu kos kitu? Hayang nyaho tah mah. Je, eta mah rahasia perusahaan. Pokona sia-sia aing-aing pokona nyaho bae geus ulah ning kakarak di Kabupaten Tangerang provinsi kabok-brokanana nyaho ce ulah sok sombong cenah ki aing deuk sombong bae mah ulah kakarak ning provinsi nagara nyaho naon kamari nu mantak acak-acakan naon kuari nu mantak hajuset ngahiji naon mantak atuh nyaho ye parangsana lain kula aya jelema anu sok nyulusup kiai kan kula di tukangeuna atuh lamun teu kitu atuh saha tah mentak lah lamun dicaritakeun leuwih jerona mah teu bagus ieu mah kas caritana kos seperti kitu eueuh hukum di negara urang. Masya Allah dek lapor ka saha urang lapor ke polisi biangna lapor ke abri setengah biang emang kumaha gitu emang abri balener gitu Masya Allah korupsi kancing baik ke kancing
kancing baju abri sabaraha miliar kakara kancing doang can sleting di negara Indonesia kumaha gitu Masya Allah nu teu bisa pabongkar-bongkar abri dek bongkar negara ya kancing lu telen berapa lu wal bisa polisi leuwih jahat deh mantak DPR tuh bisa kukubah acak-acakan deh ngan lain aju kurang diantep yu urang babarengan urang bangun ieu bangsa ieu negara sesuai jeung porsina masing-masing nu di politik jate kabeh bok-brok nu di ekonomi jate kabeh bok-brok kiai balolok brok sarua tapi teu kabeh bok-brok aya keneh nu bener atuh tiba heula ge jate bener kabeh ieu teu bener kabeh nu bok-brok loba anu bener aya atuh tinggal engke babarengan ja akhirna mah mudah-mudahan kabeh jadi ahli sorga mudah-mudahan kabehan jadi ahli sorga siapa untuk percaya teh mahal sorga teh mahal kuduku jujur kuduku adil tapi lamun geus bisa murah sebab kanikmatan sorga nu pohara bisa dibeli mun cara dibeli mah ku sababaraha tahun 10 20 60 tahun mau kadituna masyaallah make widadari 70 tilu sadwaekna eureun-eureunna terus bae dek ditaranjangan loos Masya Allah batak kuari urang wading kuari DP ke Gusti Allah kesenang-senangna di akhirat hiji pelaksanaan ranjam teh make madar make batu anu sedang kumaha kiai lamun kuari nu diranjamna lalaki kemudian dek dijieunkeun logak model sumur sacangkeng atawa sadada atawa sasirah nah ieu kumaha ieu wala ieu faru ulah diasupkeun ka sumur ulah dikubur ulah dipendem endek diranjam diasupkeun ka logak abehnyana teu bisa lumpat ulah antep bae di luhur lalaki mah terus bae lumpat ka kaler hajaran lumpat ka kidul dihajaran eueuh target sabaraha puluh sabaraha ratus datang ka paeh aju di saksian ku kabehan saksina nyaksian kemudian hakim anu mutuskeunana saksian nyaksian buabeh nyaksian maksudna abeh batur arembungeun zina sebab seperti etalah hukumanan masyaallah ieu mah aya nu zina laporkeun ka RT laporkeun ka lurah kumaha ieu ye cenah ieu mah mending urang kawinkeun we atuh geunaheun zina teh dikawinkeun atuh heheotan jana mantap cek jana ieu masyaallah ke aing minggu hareup dik zina teh abeh kawinkeun deui salah zina mah lain dikawinkeun tapi dikenakeun sanksi ranja kumaha lamun awewe wala sahu istihbabuhu lil maratin sabata bibayinatin nurutkeun ceuk wala sah dibaguskeun dipendem bagi awewe anu dihukuman ranjam in sabata bibayinatin lamun memang tetap hukum zina ditetepkeun make saksi sarwiti zina laporkeun saksina aya ternyata setelah diintegrasi saksi opat benar-benar akur maka sarwiti akan dikenakan sanksi hukum zina kumaha sarwiti kumaha lamun dipendem bagus daripada nyana teu dipendem sebab lamun teu dipendem mah engke kan ditimpahan ngaran ditimpahan nyana engke terus berontak sanggeus berontak engke bisa muka baju buka calana
Kan lamun buka baju muka calang ngaranna ge jelema kanyerian berontak. Kemudian nyana ditimpahan, kan unimpahanna nyeuleuh. Wih, pahanya bagus ya. Oh. Terus, wih apemnya gede nih. Oh. Kan kena bal beres. Bal beres. Nah, jadi supaya ketika deuleu auratna nyin liang asupkeun sarwiti ke jero. Nah, siksa geus di jero. Katangkap paeh. Masya Allah. Kos gitulah ieu mah asalnya hobaya hukum Islam. Jadikeun koleksi di otak urang seperti etalah hukum Islam. Jadi ieu cek kafir mah tidak manusiawi. Ayo tuturkeun sia manusiawi, tuturkeun terus cara urang kuari acak-acakan. Akibat dari hak asasi manusia kemanusiaan terus dituturkeun bae buatan manusia geus dirobah kieu moal aya tungtungna nuturkeun manusia. Keterbatasan pola pikir manusia atuh boga ilmu genang di Allah. Hajudeuk diterapkeun di negara atuh. Cek ieu bagus, cek ieu henteu, cek ieu bagus, cek ieu henteu, cek ieu bagus, cek ieu henteu. Moal beres kajian kumaha ge. Boro-borona naon nerapkeun hukum jilbab bae hukum jilbab wareseun jasa. Iya wajar, cek iya tidak wajar, cek iya bagus karena mayoritas Islam, cek kafir kami kan tidak tidak terkena hukum itu sebab kami mah di luar itu. Sedangkan negarana babarna negara Indonesia terus patarik tarik tuh beres. Coba lah memakai hukum Al-Quran mah, guys pokoknya mah wajib pakai hijab. Adapun nanti di luar itu ikut kepada yang mayoritas beres. Nurut tidak kada undang-undang eta aman, tenurut tangkap beres kan aman. Geus nang Allah eta kos gitu. Badak lamun kula jadi presiden mantap guys. Mantap guys. Nyandung jieun undang-undang aku. Undang-undang nyandung. Bagi laki-laki yang sudah punya hak 1 miliar lebih udah diperkenankan untuk lo jasa aing ngadukung bakal ada. Kaum lalaki ngadukung kabeh sa Indonesia. Kaum awet teu ngadukung, eleh aing. Budak boro-boro jadi presiden, ijazah SD na ge geus eueuh. Ka mana meureun kapanggih ge geus fotoan. Lalegit. Walai wa qarula diungkang ke lima rodin kulantaran gering sarwiti bakal dikenakan sanksi zina ranjam. Kemudian kayaan anak gering, maka dengan kayaan gering apakah ditangguhkeun wala yuakharu lima rodin ulah ditangguhkeun ku gara-gara gering. Lanjut gering paeh, ranjam paeh, podaran waharin jengku gara-gara panas walayu akharu ulah ditangguhkeun. Urang mun carita panas di urang kan urang mah panas biasa bae. Tapi ketika di timur tengah Mekah misalnya carita panas 50 derajat, 49 derajat, 50 derajat, 51, 52 derajat. Panas teh lain lalagaan. Ningali jamaah haji kolot dekat Mekah, dekat masjid di tengah jalan kerpak paeh panas lain lagi balik di masjid aya aki-aki set nyalindung bae wapuyeng ye kerpak paeh hampir aki-aki jeung nu nini bae du paeh nu ngora mah aya sarua tah eta teh carita panas jasa tahun 90 teh 51 derajat lain lalagan panas. Nah, kuari kumaha lamun kayan cuaca panas anu pohara apakah ditangguhkeun wala yuakharu li harin ulah ditangguhkeun ranjam jalankeun terus walaupun panas. Barodin jeung tis harin barodin mufrad pain panas pohara tiris anu pohara. Urang cerita tiris di urang makan ngeunah 20 derajat dingin. Bandung 19 derajat baheula sejuk.
sejuk ngeunaheun. Di Eropa lamun tiris 0,20 derajat minus. Ya, saya mah teu nyaho heran aing mah. Saya ngomong jeung nu bodoh mah jahe saja. Minus 18. Jadi berarti geus pohara jasa tirisna. Sehingga di kutub ieu lamun henteu minum bir, henteu minum minuman keras anu warna merah eta teh langsung ngedeudeut gelapek bae. Mantap aya minuman keras, minum eta isuk-isuk langsung di jero imah nyeun pirunan siduru. Di jero imah teh siduru. Oh, ku tiris-tirisna. Jadi aya minuman jeung makanan anu tahan badan untuk di cuaca anu minus. Kudu lamun henteu geus kadeudeut. Ngadideud sarua di Amerika, di Eropa, eta seperti kos kitu lamun tiris-tiris dah luar biasa. Urang dibere tiris badina bae encan minus encan. Kakarak ke 18 derajat, 15 derajat. Geus gartihan orang Indonesia. Irung getihan, bibir getihan. Oh, tiris jasa getihan. Tiris jasa. Tuh tanya, sih mau datang ke getihan? Oh, emang tiris jasa tak lain. Emang penyakit bau timah aja deh mah. Orang tahu lain tiris. Tapi bener tiris dia pohara. Tiris. Itu sebab panas pisan, tiris pisan. Apakah ditangguhkan? Ulah langsungkan. Wakila cek sakal yuakharu. Tangguhkan in sabata bi iqrarin. Lamun tetap dah hukum zina. Kalawan iqrar wa yuakharul jildu wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.